Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu mangga urang teraskeun ngaguar kana pelajaran-pelajaran dina ieu kesempatan insyaallah pelajaran akhlak ibunya anu dicandak tina dawuhan-dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala al ummahatu arbaun umul adawiyah wa umul adab wa umul ibadah wa umul amani. Aya opat ibu, opat perkara anu jadi pokok, nu jadi induk. Aya nu kahiji namina teh indukna obat, pangkalna perkara nu jadi obat. Aya pangkalna perkara anu jadi adab, pangkalna adab, indukna adab-adaban. Sareng aya indukna ibadah, umul ibadah, pokokna ibadah. Sareng nu kaopat umul amani, nyaeta pokokna amani teh harapan. Urang cobi hiji-hiji. Anu kahiji teh disebutna umul adwiyah, pokokna obat. Naon sebenarnya nu jadi pokokna obat? Naon atuh? Nu jadi pokokna obat nyaeta fa umul adwiyati kilatul akli, sakadikna barang tuang eta teh pokokna obat cenah. Sakadik barang tuang. Dan memang secara fitrah tuangan nu dibutuhkeun ku manusia ada sedikit sarasna mah kitu ibu. Jadi upami urang bade ngijir kana butuh mah batasan butuh gitu, da teu ageng-ageng teuing gitu. Salebihna nya eta mah pan urang selera teh ya, hawa nafsu teh ya. Lamun ditaroskeun hukum nya memang halal tuh. Tuangeunana kenging meser urang ku artos-artos kenging urang. Ngan pedah kan dampakna gitu secara kesehatan gitu. Lamun berlebihan nya ngaruksak kana fisik urang. Masana teh kumaha? Nya intina mah pan tuangeun teh nyaeta teh mangrupikeun naon anu ku urang dituang tah eta urang teh kitu. Lamun ceuk bahasa urang barat mah kan dirimu adalah apa yang kamu makan cenah kitu Bu. Lamun loba ting nuangan anu amis-amis nya meureun jadi panyakit gula kitu nya. Sanguna teh udah sok haneut wae. So dokter teh sanguna teh cenah-cenah teh ih sola ieu mah karek ngajetrek mijikom langsung dikeduk. Gitu. Gerencang sanguna teh ku sarimi deui. Rauk-raukna kurang nginang deui aduh. Gitu. Nya tanu di pondok ibu emot teh Bu, tuangeun teh sangu nu ngaliwat rencangna ku sarimi sareng bala-bala. Gitu. Matak seueur gitu. Dokter nyala ngalna dina ngadiagnosa panyawa teh ngalepatkeun kan kana tuangeun. Ibu mah seueur ting nuang anunya gitu kan. Nu anunya gitu. Padahal anu salah mah lain tuangeunna Ibu. Urangna gitu. Gitu. Urangna nu lepat mah orang tiasa ngajagi. Matak pantes tadi nasihat dina ieu dawuhan. Indukna nu jadi obat, pokokna pangkalna nu jadi obat, baik secara fisik secara batin nyata sakedikna barang tuang. Masana secukupna begitu. Urang henteu berbicara masalah halal sareng haram, ieu mah urang teu keur nerapkeun konsep juhud. Naon juhud teh? Nganggo kana perkara baik sifatna tuangeun, anggoan, naon gitu eta teh cekap teu ngalangkungan kana kadar kacukupan, batasan kecukupan. Tah ieu anu sesah teh pan. Sangu sapiring rencangna sareng tempe tahu. Sangu sapiring rencangna sareng
gulai kan gula gulai gitu daging gitu da tepati benten tuh dua nana hargana benten pangawasna ya tapi tanagana mah sami sami sana teh kaduga kange salat kaduga kange aktivitas nanaon kan tiasa wae lamun urang beri nerapkeun juhud mah huyos we nyanak ieu we sangu sareng tahu tempe sesana bade ku abdi dianggo keur infak sedekah gitu lebat ka malang ibu lebat ka warteg gitu kan seueurnya pasakana teh geuning kan sabaraha puluh rupa teh artos aya deui nyampak teh ibu lamun urang naroskeun ka hoyong nafsu nya moal boa pasti teh anu enak-enak kumaha lamun di ruah restoran anu ngaranna gitu kan tapi lamun urang di dinya bade nerapkeun konsep juhud teu kitu ngemutna teh lamun ieu harga menu tuangan ieu teu nepi ku nengkap ratus ribu misalkeunana lamun nerapkeun konsep juhud tos teu kaanggo kangge naon mending keneh urang mah cakape lah sedang samur jengkol da kita da ieu nya nya kita mah canak anu mirah kajen teuing tah sesana naon harga anu eta teh menu nu ageng teh kajen teuing sesana dianggo ku urang berinfak cenah kitu tah nerapkeun konsep juhud sakeudeuk-kedeukkeun jadi terus henteu berbicara masalah halal haram dan memang halal artosna urang meunang ngalah urang jadi pinterna urang ngajaga kana tuangeun eta teh diantawis resep pokok dina kasehatan urang ngan pedah godaanana apa nanti sakitu dicarek ku dokter teh ulah nuang asin cenah da penasaran wae ibu komo ulah kana sambel gitu da teu jeung sambel mah teu jalan teu jalan teu sareng teu sambel mah salajengna wa umul ibadah nu jadi pokok wa umul adab pokokna adab ibu naon nu jadi pokokna adab kilatul kalam sakedikna nyarios pakasratul kalam tunfi al adab maka lobana nyarita eta teh matak ngeuweuhkeun kana adab jadi sumberna atawa pokona tina adab-adaban manusia teh eta bu tina sakedikna nyarios naon nya pokona mah nyarios naon nu teu penting gitu pangen naon makana tiasa kurang dicirikeun da jalmi-jalmi anu ngartos jalmi-jalmi tiga kalangan para ulama para aulia salah satu ciri khas dina akhlakna teh memang teu seueur nyarios ibu nya sapariyogina maksudna teh satungtung eta picariosan teh teu bernilai kahadean kasayan nya kangge naon pan dina ieu ge peribahasa sedikit bicara banyak bekerja pan eta nu saya mah ulah banyak bicara sedikit bekerja pan kitu mah nurus tunjung punya gitu manggawe lah urang-urang raoskeun bu orang cobi tataan di antara rerencangan urang atawa kawauhan urang cobi kurang diemut-emut saha di antarana teh anu gaduh sifat sapertoskeun kieu anu sakedik bicarana teh saklina bicara bermakna gitu henteu menyinggung orang lain enakeun raoskeun gitu tah nu kitu anu paling berkesan bu dina kehidupan urang indah we kitu katinggalna teh jalmi teh deui betah we kitu bergaul sareng anjeunna aman gitu henteu sieun gitu teu sieun dibolekerkeun sagala naon ieu teh aib-aibna pokona mah nambihan kana kepercayaan ti batur pasti sedikit bicara banyak bekerja nya dakwah nabi teh ibu sanes ku seueur nyarios eta Kangjeng Rasul teh ku seueur beraksi bertindak Kangjeng Rasul resep anu utami dina dakwah Kangjeng Rasul anu tiasa nganterkeun keberhasilan nganterkeun nyari salah Allah nepikeun kalem naon dugi kalembur urang teh pan kitu tina ladang sedikit bicara banyak bekerja karena Rasulullah teu nyarios kajaba naon anu ku Allah diparentahkeun nyariosna wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha
Tepati-pati Rasul kumarios kajaba eta teh anu ku Allah diwahyu. Tamangga urang diajar sakedik bulah salami teu penting-penting teuing macariosan lah kunci we rapat-rapat gitu. Sabab banyak bicara eta teh banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa terancam neraka cenah gitu. Makaning urang mah pan sok sagala di ieu nya Bu gitu. Sagala diobrolkeun gitu. Lebihkeun ka cawapres pan digibahkeun ku urang mah Bu. Gitu. Wa umul adab kilatul kalam wa umul ibadah kilatud dunub. Ari pokokna ibadah nyaeta kilatud dunub, sakedik atawa nyakedikeun kana dosa. Jadi maksudna dina masalah ibadah sanes wae perkara kumaha urang ngadamel kataatan mangrupa amal soleh, ningkatkeun amal soleh kumaha rupa kantanan wajib mah kitu nya, salat sunah ditingkatkeun gitu. Sedekah ditingkatkeun, silaturahmi ditingkatkeun. Tapi dosa henteu nungtut dikurangan gitu. Pan sarua jeung bohong gitu. Matak anu ageng gitu. Naon? Urang teh kudu nahan diri tina midamel dosa, midamel kasalahan. Jeung nahan diri tina midamel kasalahan, tina midamel dosa eta teh langkung abot tibatan urang midamel kataatan. Da jalmi teh upami sanajan ngan saukur gaduh amalan anu wajib unggul Bu. Kan para sahabat kantos naros ka Kangjeng Rasul teh, ya Rasulullah, kumaha saumpamina abdi teh mung gaduh amalan fardu wungkul, mung gaduh salat wungkul, salat fardu, mung ngalaksanakeun puasa wajib wungkul, puasa Ramadan gitu. Mung ngaluarkeun zakat wajib wungkul, teu sedekah teu naon, teu salat sunat. Nah kami teh aya bagian lebet ka surga. Rasul ngawalar aya bagian lebet ka surga. Anjeun ku boga amal anu wajibna wungkul. Ngan syaratna naon? Eureunan dosana. Sabab engke teh pan aya sababaraha dosa anu keneh teh matak ngapuskeun kana amal-amalanana. Sanajan amalna dipidemel, amal kasolehanana, tapi dijieun oge amal-amalan anu matak ngahapus kana pahalana, kana ganjaranana. Nya di antarana dosa gibah teh eta teh Bu. Hasud teh apa. Susah Bu gibah teh. Aduh. Sok aya wae nu mancing-mancing teh. Jadi menet pantau dosa, menet lawang-lawang pidorakaeun tah eta intina tina ibadah teh. Malian kan fungsina urang ibadah teh saresna mah kan keur mencegah tina ieu teh ya. Perbuatan keji sareng munkar. Ageng-ageungna mah eta. Urang ngalaksanakeun salat teh pan supaya naon? Tanha anil fahsya'i wal munkar teh ya. Mencegah ngajaga supaya ulah tumiba dina pagawean munkar. Keji, lacut, munkar. Wa umul amani ari indukna atawa pokokna kahayang cita-cita nyaeta as-sabru, sobar sifat sabar. Ari sobar teh nyaeta habsun nafsi anil jaz'i. Nyaeta nahanna diri tina ngarasula atawa tina nya gitu. Perkara-perkara anu jadi kapeurih, jadi kaberat teh ditahan we lah, disabar gitu. Lamun aya nu naroskeun na sabar aya batasna, nya satungtung ku anjeunna teu dibatas mah gitu. Nya terus we parentah sabar mah gitu. Jalma nyebatkeun sabar aya batasna teh da manehana nu nyieun batasna gitu. Ku kaputusasaan batasna teh ku menyerah teh ya. Padahal parentah sabar mah terus we gitu. Teu pernah lireh. Gitu. Malahan sabar mah kudu ditularkeun isbiru wasobiru warobitu. Anjeun kudu sabar. Kuatkeun kesabaran anjeun,
tularkeun eta rasa sabar teh. Warobitu cangcang eta kasabaran teh. Nepikeun ka kitu bahasana dina Al-Qur'an. Gitu. Naon margina sabab mangrupi nu disebat kagagalan gitu nya atawa ketidakberhasilan naon wae di dunia ieu eta teh pasti Bu naon tina gagal ngalaksanakeun kasabaran. Naon wae bentuk kegagalan di muka bumi ieu eta teh pasti akibat tina gagalna nahan kasabaran. Pasti eta teh. Lamun jalma berhasil nahan kasabaran, nya berhasil we pasti bakal berhasil. Matak sabara mah setengah tina keimanan. Gitu. As-sabru nisful iman. Sabar teh setengah tina keimanan. Anu tiasa nganterkeun Rasulullah dugikeun ka berhasil jadi jalmi anu pangmulyana nganterkeun risalah Allah nepikeun ka nepi ka lembur urang kasabaran. Pantas upami sabar disebatkeun sebagai indukna tina kahayang tina cita-cita sabab eta nu bakal nganterkeun. Tuh bisobri tunalu maturid ku sabar bakal tiasa digapai sagala anu jadi kahayang anjeun. Wabit taqwa yarinu laka al hadid sareng kalayan katakwaan tiasa naon ngaleuleskeun ieu pengibaratan ngaleuleskeun bahkan besi sakalipun cenah teh gitu bisa dileuleskeun gitu ku katakwaan jeung ku kasabaran. Salajengna deui Ibu dawuhan Kangjeng Rasul alamatus saqawah. Cirina kacilakaan Ibu ya. Ciri kacilakaan arbaatun minal umur aya 4 perkara anu jadi ciri kacilakaan. Kecelakaan di dia tangtos kecelakaan sanes mangrupi kecelakaan katuburuk mobil ragrag kana jurang gitu nya. Yang dimaksud kecelakaan tina sudut pandang agama syariah keimanan. Sabab ari sifatna insiden sapertoskeun anu kurang sakapeung sok katinggal kecelakaan di jalan raya nya eta mah secara dohir kecelakaan tapi wallahu alam. Numutkeun Allah memunggu Allah buah-buah eta teh kanyaah Allah ngan rupana kitu. Sabab aya mangsana Allah teh nibakeun kana hiji kapeurih kahirupan maksudna lain rek dolim tapi rek ngangkat martabatna supaya diajar sabar cenah kitu jeung dosana kahapus. Malihan dina Hikam Ibnu Athaillah Sakandari mah nguningakeun aya mangsana Allah teh kieu Bu. Jadi jalmi teh disuhunkeun diparentah ku Allah teh supaya tobat buru-buru balik ka Allah. Teu daek wae tah maka bisa-bisa Allah Subhanahu wa taala nurunkeun takdir kacilakaan kapeurih supaya sadar supaya buru-buru balik ka Allah Subhanahu wa taala. Tanu dimaksud kacilakaan di dieu mah nyaeta kacilakaan anu secara pandangan agama. Mungkin di dunia mah katingalina subur makmur gemah ripah repeh rapih loh jinawi gitu. Tapi di akhirat atawa naon nu jadi pamer ti Allah teh nilaina teh istidraj teh ya lain rahmat. Justru kana Allah rek ngadolim jeung rek ngahinakeun supaya beak meureunan kahadian anu pernah dipelakeun di dunia teh supaya cumpon gitu dibalas di dunia engke di akhirat teu aya bagianana. Naon atuh nu kahiji 4 perkara nu jadi ciri kacilakaan teh nyaeta nisyatud dunubil madiyah. Mopohokeun kana dosa-dosa anu geus kalangkung min ghairi nadamin alaiha bari teu aya kahanjakalan sakedik oge. Tah urang cobi terapkeun ka diri urang. Nah urang kalebetkeun jalmi anu kitu Ibu. Anu sok mopohokeun kana dosa-dosa kapengker. Mata upami urang midamel hiji bentuk kataatan naon wae teu waleh urang teh kedah nyelipkeun niat tobat Ibu. Kalebat dina ieu majelis urang nu ieu salapkeun niat tobat. Tiasa kitu nya kantenan tiasa. Da amal soleh teh eta teh hikmahna amal soleh nya matak ngahapus kana dosa-dosa. Komo tolabul ilmi setiap lengkahna jadi ukuran teh dihapus dosa-dosa.
lamun urang tapi naudzubillah gitu urang kudu kalebetkeun nu kieu mah. Tapi lamun jalma kalebetkeun jalmi anu sok mopohokeun kana dosa-dosa anu geus kalewat, ari mangsa nu kalewat teh nya tadi samenit nu tadi geus kalewat eta teh. Maka eta teh kagolongkeun jalmi anu aya ciri kacilakaan dina dirina. Wahia ingdallahi ta'ala mahfudatun, sementara nu namina dosa teh tetap tercatat Ibu di sisi Allah ngelangkungan para malaikatna. Jadi percuma dipopohokeun oge. Justru akibatna lamun urang mepohokeun kana ieu teh tah dosa dunubil madiyah, engkena teh urang moal manggih perkara anu bisa nganterkeun urang daek tobat gitu. Ibaratna urang teh rek beberesih meureun kudu apal heuh nu mana nu rek diberesihan teh Ibu gitu. Lamun urang rek lalandong minimal urang teh kudu bisa heula mere nunjukeun gitu ka dokter teh nu nyerina di mana, naon anu karaosna. Urang rek tobat ka Allah Subhanahu wa taala pan urang teh berarti kudu apal, kudu rumasa heula. Tah ya Allah abdi teh memang ieu teh naon caket pisan sareng majelis gibah teh jageuna gitu. Gibah. Abdi teh memang ieu teh aduh diraraoskeun teh meuni koret bisakeunna gitu. Kurang berehan terakhir sodakoh teh irahanya aduh tahun kamari gitu misalkan. Gitu. Di akhir bulan puasa beda usum batur sodakoh ieu mah tambah isin we cegeuna gitu. Tah urang teh nya kedah terang heula. Tak carana kumaha ulah dihilapkeun dosa-dosa eta. Jadi sagala rupi kasalahan eta teh dicatet. Jadi percuma urang mopohokeun ge. Engkena teh urang moal aya lolongkrang jeung moal aya motivasi keur tobat. Anu kadua nu jadi ciri kacilakaan di jalma teh dzikrul hasanatil madiyah, nyaritakeun kana kahadean anu geus kalewat. Bil qalbi sanajan ku hate wungkul. Teh nyaritakeun kahadean tah Ibu. Taim kadang-kadangnya urang kitu sok ieu pan kaeuntepan ku panyawat kitu teh. Hoyong we nyarita-nyarita kahadean urang. Lamun teu ku kami mah yeuh gitu. Seueur gitu. Hayang apal teu tah ieu teh yang meunang kami ya gitu. Atawa henteu secara langsung anjeunna gitu. Tah ieu teh meunang bapak kami sakeuna. Meunang karuhun saya sakeuna gitu. Naon pan eta mah cenah karuhun anjeunna, heuh pan karuhun anjeunna teh nempel tah di dinya teh gitu. Mata kuncina mah satungtung tidak dibutuhkan untuk diceritakan mah ya memang ditutup we. Mantak abot bunga jaga lisan. Mantak seueur jalma nu cilaka ku lisanna teh sabab kitu terlalu diobral bahasana teh. Gitu. Dina henteu nepikeun ka jadi naon nya sebuah insiden gitu. Kecelakaan hogak nu pasti mah matak naon menorehkan kataresep di batur teh gitu. Ngan teu beutus wungkul. Si eta mah gitu. Kitu geuningan kalahkah ieu we bala kaca perut sageuna gitu. Jadi nu ngaragrageun kana kepercayaan batur we gitu. Jadi tadi mopohokeun kana dosa nu kadua nyata nginget-nginget kana kahadean wala yadri aku bilat amrudat bari jeung teu aya jaminan teu apal manehanana ge na kahadean nu kamari teh ditampi atawa henteu ku Allah teh. Gitu pan. Sementara kan amal teh pan seueur geuningan rupana teh aya anu mardud teh ya geuningan nu ditolak teh ya. Aya anu mabtul anu batal terjadi sabab kurang diilmuan gitu, kurang ilmuna. Aya anu mahbut, aya anu dihapus gitu, dihapus. Sapertikeun sodaqoh anu dibarengan ku pilarah eta teh Ibu. Kahapus we eta teh gitu. Merena mah mere ka batur tapi dituturkeun ku nyawad anu dibere gitu. Yo jalma miskin, yo sodaqoh ti kami. Moal gitu. Mere tapi bari milaraan teu guna eta teh. Batal we eta teh. Sedekahna teh pahalana teh leungit kahapus.
Jadi masihan peretes non plus ditambihan ku akhlak gitu. Diterapkan akhlak anu saena. Anu katilu ciri kacilakaan teh nyaeta wa nadoruhu ilaman poko fi dunya. Mandangna jalma hiji jalma mandang dina urusan dunia kasaluhureunana. Talamun aya jalma sikapna kitu ciri kacilakaan aya di dinya di jalmi nu kitu. Mandang dunia teh dina urusan dunia kasaluhureunana. Nasihat ieu mah sering ku urang ka kuping punya. Karena urusan dunia mah cenah urang teh kudu tungkul gitu. Supaya naon urang teh bersyukur. Lamun kana urusan akhirat urang kudu tanggah kanu saluhureun supaya urang teh timbul motivasi. Leres pisan memang gitu. Ta utamina dina masalah ibadah we punya. Salami ieu urang teh ngaraos aman-aman gitu. Salat alhamdulillah gitunya henteu pegat gitu. Salat tahajud ngeureuyeuh gitu. Salat duha ngeureuyeuh. Tetep sanaos tos tiasa cicing dina eta kaayaan ulah eureun mandang ibadah mah kasaluhureun. Engkena teh bakal ngarasa jongjon cukup we kitu engkena teh. Lamun dina informasi nu beredar Ibu ti Habib Umar putra non murid-muridna Habib Umar bin Hafid anu aya di Tarim di Hadramaut anjeunna teh selama 40 tahun Ibu teu kakantun salat berjamaah 40 tahun bukan 40 dinten 40 tahun teu kakantun sawaktos-waktos acan salat berjamaah tak urang teh kedah ninggal teh nu kitu 40 tahun atuh teu kakantun salat berjamaah oh berarti mun kurang teh kan kabaca berarti hareeng meuesan mah tos teu jadi halangan kangge anjeunna mah gitu ah ngeureuyeuh we lieur meuesan dan namina salat berjamaah mah gitu bade dina kaayaan sehat dina kaayaan teu damang ge tiasa dilaksanakeun sakumaha salat tiasa dilaksanakeun baik dina kaayaan sehat atanapi teu damang pan satungtung jalmi masih keneh aya akalan sadar pan masih keneh wajib salat bari tiasa dilaksanakeun bari berjamaah pan kitu mata kumaha atuh carana urang tah kulantaran di urang aya krisis contoh gitu Bu anu real jalmi-jalmi zaman ayeuna teu pati katinggal bermunculan jalma anu leket kana ibadahna di kalangan urang teh di masyarakat urang teh kitulah matak satu-satuna cara nu gampil ku urang di ieu teh membuka kisah-kisah Ibu kisah-kisah jalmi-jalmi saleh gitu nya kisah nabi nu pokok gitu kisah naon deui matak aya ieu Bu aya acara ieu naon hawalan di antawisna teh para ulama nya matak sakali-kali mah kieu Bu upami maulid nabi teh sae jigana lamun disarangan ku ngahaulkeun ulama anu gitu tah maulid nabi sareng haul Imam Syafi'i gitu tah supaya naon supaya urang teh kan ari nu namina mauludan mah tiap tahun urang sering nyebunya jadi urang teh wau ka Kangjeng Rasul tapi penerus-penerusna urang kirang mengenal bahwa ada tabiin anu saroleh aya para ulama para atba tabiin anu bermunculan anu meneruskan kana perjuangan Kangjeng Rasul anu bahkan ditinggal tina secara naon masa langkung caket maneh ka urang eta perlu dimunculkeun teh matak sekali waktu mah gitu teu aya lepatna gitu maulid nabi sareng haul Imam Syafi'i sugan gitu maulid nabi sareng haul Imam Ahmad bin Hambal sareng sajabi-sajabi gitu. Katakan orang bakal mendakan teladan Imam Syafi'i anu nyaroskeun kieu teh jalmi anak Adam pokona mah teu meunang nyarita kajaba eta caritaan teh kahadean jeung jadi ibadah kan eta populer ucapan Imam Syafi'i teh gitu. Sabab di nu namina mauludan teh pan salian ti hilahir Kangjeng Nabi 12 Rabiul Awal teh ya pan eta teh wafat Kangjeng Rasul pan sami jadi Kangjeng Rasul teh ngantunkeun sareng lahir teh dina
kaping anu sami 12 Rabiul Awal dintenna sami da ibu dinten Senin benten tahun. Jadi hawal ongkoh maulid ongkoh urang tambihan mengenalkan ulama-ulama anu lain penting. Salajengna sagedik da ibu anu kasabar teh katilunya tadinya kaopaten anu kaopat mah nyaeta sawihna dina urusan agama teh ya Bu nu kahiji nu katilu dina urusan dunia ninggal kasahandapeun kasaluhureun upami dina nu kaopat ya dina urusan akhirat ninggal ka sahandapeun gitu ieu nu matak jadi kacilakaan urusan akhirat ninggal kacilakaan ka sahandapeun kadahna kasaluhureun sakali mangsa mah ibunya upami urang nuju di perjalanan naik mobil gitu cara anu paling sederhana urang ninggal dina haliyah dunia ibu urang teh kedah ngemut di luar teh aya jalmi anu dina motor cenah kieu pan nu namina di perjalanan teh suasana teh hayang ngambek we ke kulu terus nya harudang teh mah nya macet geuningan ibunya gitu komo lamun teh mah aya nu ngalaksonan geuningan batur teh aduh nih gendok pisan kana hate teh gitu. Tah urang teh kedah ngemut di luar teh aya nu langkung parah tibatan urang, aya nu naon ngendak motor kapanasan teh mah, naon teh mah gitu nya. Can ridu ku babawaan teh. Kenna teh anu nyandak motor ninggal anu nyandak sapeda pami aya gitu. Kudu ngaboseh sapeda mah ieu gitu. Kudu gede tanaga, kudu bedas. Engke gitu. Lamun tukang teh kudu ageung. Anu gaduh sapeda ninggal berpikir kanu jalan kaki keur mah panas capek lila din sampeuna gitu silakan dina ieu nama dina praktek nama kumaha we rupana luyu sareng takdir kahirupan urang ngan catatanana dina urusan dunia tungkul dina urusan agama urang naik supaya naon supaya urang teh langkung bersyukur sareng dina urusan agama ulah anteng wae di dinya dina ibadah gitu urang teh kedah uning seueur jalma anu langkung saleh tibatan urang kedah kataji ningkat kasolehan orang. Tak upami tadi disebutkan ciri-ciri kecelakaan, maka berarti ibu kebalikanana teh bakal jadi ciri-ciri keselamatan. Lamun tadi teh anu kahiji mopohokeun kana dosa anu tos kalangkung ciri kecelakaan berarti mengingat dosa-dosa anu tos kalangkung teh jadi ciri keselamatan, ciri kebahagiaan. Terus nu kadua tadi teh geuningan mopoh anu nyaritakeun kana kahadean anu geus kalewat eta teh ciri kacilakaan berarti mopohokeun kana kahadean anu geus kalewat eta teh ciri kabagjaan kasalamatan dina urusan dunia teh ya upami tungkul kasahandapeun supaya urang bersyukur non urusan dunia ninggal kasaluhureun jadi ciri kacilakaan berarti lamun dunia ieu ninggal kasahandapeun berarti bakal jadi ciri kabagjaan kasalamatan sareng dina urusan agama upami tadi ningali kasahandapeun teh jadi ciri kacilakaan berarti lamun ninggal kasaluhureun jadi ciri kabagjaan hiji dewe Bu hiji deui salajengna nyaeta dirwadul iman arba'u hilalin puncakna keimanan eta teh aya opat mangsa opat fase gitu Bu nu kahiji as-sabru lil hukmi sabar kana hukum-hukum Allah jadi ngawitan heuna tina fase sabar kana hukum-hukum Allah berarti kudu bisa heula lebet kana fase ieu teh sabar kana hukum-hukum Allah patarosanana naon hukum-hukum Allah teh nu mana anu aya dina Al-Qur'an gitulah nu tertulis nama nu anu miwarang dina urusan ibadah kudu kieu dina urusan muamalah kedah kieu akhlak kedah kieu ta eta hukum-hukum Allah mah balahan upami kurang di guar mah dina Al-Qur'an teh lengkap komplit beken ka urusan tata negara ge aya urusan bisnis aya urusan sagala rupi ge ngan pedah urang pan lemah dina mengkaji Al-Qur'anna gitu tah urang teh kudu heula sabar heula
lamun urang hayang nete kana puncak keimanan wayahna nu paling pertama kudu sabar heula kana hukum Allah. Berarti kumaha sabar teh? Sabar ku kataatan. Naon anu urang kapendak goresanana tina Al-Qur'an parentahna kieu kitu. Urang taroskeun kumaha cara maraktekeunana terus upami urang mampu nya laksanakeun. Gitu. Tapi nu namina parentah Allah pada dasarna ketika diparentahkeun ka manusia berarti mampu manusia teh. Sabab Allah moal marentahkeun kana perkara anu manusia teu mampu. Anu fase kadua ridho bil qadar. Ridho kana qadar takdir ti Allah. Bagian ti Allah. Bagian rezeki, bagian nasib, bagian gambaran kahirupan. Anu katilu wal ikhlas li tawakul. Ikhlas pikeun tawakal. Ikhlasnya eta ikhlas teh. Ikhlas teh proses panjang nya bunya. Urang teu kedah pusing masana teh ikhlas teh berarti urang kudu murni karena Allah teu aya implek-implek. Nah naon henteu kitu. Da ikhlas teh aya tingkatanana, aya ikhlas awam, aya ikhlas khusus, aya ikhlas khususil khusus. Ikhlas awam nyaeta ikhlasna jalmi anu ibadah ka Allah ngan sok dituturkeun ku pamenta dunia. Teu naon itu. Asal maksudna teh ulah salat karena hayang anu maksudna teh gitu. Tapi saentosna salat sok ngadoa hayang naon. Bisi hayang tali sapatu ti langit oge sok teu naon teh Ibu. Ngan pedah ijabah gitu. Gitu. Ngan pedah ijabah ti Allah Subhanahu wa taala kumaha? Heuh eta mah ku cara Allah gitu. Berdasarkan waktu sareng cara pamilih Allah lain waktu sareng cara pamilih urang. Ikhlas. Kieu bunya dina Al-Qur'an we Allah kieu Bu. Allah ge ngabahasakeun ibadah urang teh sebagai jual beli gitu. Gitu. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa amalahum bi anna lahumul jannah. Allah teh bakal meuli kana amal-amal manusia teh. Ku naon? Ku surga. Allah ge ngabasakeunana kitu, Bu. Malahan Allah nu nawaran man gitu. Allah nu nawaran sok anjeun takwa, maka bakal dibukakeun panto berkah ti langit tuh. Allah ge miwarang Ibu. Sok ibadah ku kami diburuhan. Oh berarti nu namina ikhlas teh prosesna panjang. Engke anu puncakna kaikhlasan teh kaikhlasan khususil khusus anu teu dibarengi ku pamenta dunia jeung pamenta akhirat teu aya we. Pokona mah karena cinta ka Allah. Ngan eta mah jigana can makom urang mah teu bilah urang mah kitu. Tapi sakieu ge urang teh lumayan gitu. Lumayan. Anu terakhir anu kaopat ya, periode kaopat fase kaopat teh istislamu li rabbi. Berpasrah ke Allah Subhanahu wa taala. Pasrah. Puncakna iman teh memang tak berarti di antara nu opat nu jadi puncakna teh memang pasrah. Matak Islam secara bahasa hartosna teh pasrah teh Bu. Lain kasalamatan teh pasrah Islam. Semakin orang pasrah semakin Islam. Islam teh pasrah. Ya minimal orang teh setiap orang ngadeus ka Allah, munajat ka Allah teh Bu. Doa kapasrahan. Upami satu acan kulam sing aya teh Bu urang masrahkeun urusan teh. Allahumma inni aslamtu nafsi wa fawadtu ilaika amri. Ya Allah abdi masrahkeun kana diri abdi sareng nyanggakeun kana urusan-urusan abdi. Dua perkara diri urang sareng urusan urang kedah dipasrahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin teh geuning. Jadi puncakna memang ke agama urang teh nyata pasrah ka Allah Subhanahu wa taala. Semakin pasrah ka Allah semakin mulia. Semakin pasrah ka Allah semakin sae semakin jadi kekasih Allah. Para nabi teh eta teh jalmi anu pasrah ka Allah. Semakin pasrah semakin mulia. Para ibu rahimakumullah ya sasieureun sabeuneureun lah da parantos tabuh 5 langkung ya teh langkung 4 menit urang cekapkeun sakieu. Secara teori nasihatna sasaproskeun kitu Ibu. Kantun urang teh tadi teh ulah seueur teuing nyarios. Ari teu penting-penting teuing mah wayahna gitu. Urusan dunia tinggal kahandapkeun, akhirat tinggal kasaluhureun gitu. Aya jalma anu langkung soleh tibatan urang ulah ngarasa jongjon wae dina gambaran ibadah anu ieu teh.
sing aya kahayang ningkat puasa sunnah gitu tah. Sing aya hayang ningkat salat sunnah sareng sajabi-sajabina.